ceramah di Bitung kadedengekeun bae, ceramah di Rangkas Bitung kadedengekeun, ceramah di Pandeglang kadedengekeun. Bung Karno teh lain jelema leutik, ngeunaheun urang tatanan keagamaana, ngeunaheun jasa. Bung Karno tambah ku ari ku Soeharto minim agama. Ngan nama boga kitu kalaluasaan hate istimewa. Bisa ngabangun sekian periode luar biasa. Ngan agama nama minim. Ketika naik deui ku Gus Dur terasa adem, agama bangun dek naik. Ngan haju lengser. Dilanjutkeun deui ku Megawati, 0% perasaan urang. Urang mah kerjatakeun agamana. Dan negara nama kitu-kitu keneh dicekel ku sasage jadi demokrasi mah atuh eto urusan anak kitu-kitu keneh. Tapi ketika nyeritakeun agamana minim, pas nu kuari. Tuh sia tanu ngomong aing mah henteu. Aing mah ngan kikituan doang. Mana kade? Endeu kumaha coba. Jangan supkeun kancing ge salah imahnya nama. Geh, dek kumaha deui ya. Tapi tetap ieu negara urang, tetap jana presiden urang. Walaupun wallahu a'lam, kuat atau henteu wallahu a'lam. Lantaran urang mah henteu caritakeun tentang politik di luhur. Sanajan kula nyaho moal waka dibejakeun, ku ari kenyataanana bae sabaraha pabrik anu geus tutup. Sabaraha pabrik anu endek dirampingkeun, sabaraha pabrik anu geus siap-siap untuk gulung tikar. Berarti kan stabil kan. Nah, geus aya nu laporan ka kula bebeja. Assalamualaikum. Salam. Mana Mas? Saya pulang kampung Kiai. Kenapa? Pabrik saya gulung tikar. Oh iya udah tuh. Berapa banyak? Ada 400 mah katanya. Geus aya nu bebeja ka kula hiji taba gulung tikar kurang modal meureun tah mah. Ya deui can kebal deui meme haol bebeja deui ka kula habis haol mah saya mungkin enggak bisa ngaji lagi Kiai. Kenapa? Pabrik saya katanya tutup Kiai. Kenapa? Enggak tahu lah tuh pabrik tutup. Berapa banyak gitu? Ada kali 1000 mah. Loba amat. Terus kabelah dina makin belah dina. Kula seuri bae. Insyaallah ala kadar perjalanan perpolitikan di luhur kula nyaho insyaallah ngan moal waka dibejakeun. Ngolaka keur mubujuna dahsyat-dahsyat na ieu. Wuih. Keur mubujuna wallahu a'lam. Nah, Prabowo geus dipanggil geus 3 kali pertemuan Prabowo. Kemudian atuh ayeuna berbagai pertemuan organisasi di luhur geus mulai, organisasi Islam geus mulai diperkuat. Kamari Rebo di Yogyakarta mengarah engke ke Jakarta. Kan keputusan nama tetep bae engke aya ti para ulama-ulama. Mantak kula ge rada kaondang saeutik. Ieu beuki kaondang kula kaget atuh sia. Engke kaondang ge pelebah mana jeung deuk naon heulanan. Sia mah haju kaget bae. Kaondang teh buat teuin menteri pae aing nyalateun. Tapi nu jelas wak seperti kos gitulah. Geus aya hawar-hawar tah. Nah, eta mah urusan demokrasi mah tugas kitu bae. Nah, ieu aya negara di jero negara siluman. Ulah dikira di Indonesia satungtung negara demokrasi kieu bae. Aju kiai hayang ngarobah, aing mah teu deuk ngarobah, nu jelas make Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagarana deuk bentuk negara naon bae lamun sia ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Al-Qur'an adem. Ulah rek ngarusak di muka bumi dengan persyirikan, dengan permaksiatan. Sabada tatanan bumi ieu manusiana diberesan ku Kangjeng Nabi. Ye, ulah sok dirusak ye tah 5 tadi. Sing hade ulah minasyaitonir rajim. Sing hade. Pagawean-pagawean syirik. Pagawean maksiat ulah ditimbulkeun lantaran geus rapi ku Kangjeng Nabi dibangun. Setelah dirapi-rapi ku Kangjeng Nabi nanitipkeun ka sahabat
sahabat titipkeun ka tabiin, tabiin nitipkeun ka asbat tabiin, titip datang ka wali songo, di wali songo titip datang ka kiai nu arayeuna. Ye Al-Qur'an titip sing hade laksanakeun. Ye tafsir, ye kalam-kalam ulama di berbagai mazhab sing hade titip ye laksanakeun. Di negara Indonesia nu mayoritas Islam sing ade wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek ngarusak anjeun sabada tatanan negara geus dirapihan nu baheula ku kanjeun kadieuna ku para wali Allah subhanahu wa ta'ala ulah dirusak dengan cara nimbulkeun persyirikan, nimbulkeun permaksiatan. Kade awas sing ade lamun kurang dikodok wala tufsidu latelanahi tufsidu te fi'il mudhari berarti di dieu teh aya nahyu eta adalah sebagaimana di dieu urusanana urusan pasad tentang pasadan ulah ditimbulkeun larangan kudu dijaga aya sabaraha tinggal kurang ditingali dina syariat agama Islam sabaraha eta anu dilarang teu meunang ditimbulkeun karusakan teh ti dieu di deuleu aya manu wal manu min idkhalil mahiyah ay mahiyatil ifsad yaqtadil man'a min jami'i anwa'ihi manu di dieu penyegahan ngasupkeun mahiyah teh hakikat jati diri karusakan naik ido cek usul fikih nerapkeun yakni ngajurung kana nyegah seluruh tina karusakan. Jadi ku bahasa eta teh eueuh anu ditolelir hiji bae sugan taya wabeh rusak ulah ditimbulkeun rusak nu mana hiji ifsadin nufus ngarusak awak pembunuhan, dua ifsadil mal ngarusak harta dicopet digarong digasir dan lain sebagainya, tilu ifsadil ansab turunan dengan perzinahan, opat ifsadil ukul akal dengan cara mabuk dengan cara ekstasi dan lain sebagainya, lima ifsad kitu adian agama, lima ialah kanjeng Nabi ngalarang dirusak. Hiji ifsadun nufus awak anu tatadina di zaman jahiliyah pembunuhan terjadi teu meunang salah saitik dengan turuna kanjeng Nabi diislahkeun ku kanjeng Nabi dirapihan ulah sok ngabunuh lantaran walil qisasi hayatu ya ulil alba bodoh deui tampiling deui motong deui rusak deui mantak ulah ifsadin nufus sebab kabelah dituna aya qisas. Nomor kedua ifsadul mal harta ulah diganggu gugat. Urang ngageser harta sajengkal bae bakal dikongkorongkeun ke di akhirat. Patani ngageseran ge galengan saetik di akhirat bakal dikongkorongkeun 7 lapis bumi. Samarukan kumaha kuari bangeunah ngalegaan sameter 2 meter. Naon hartina komo tambah datang ka ratusan meter. Rasa ngeunah kuari ieu boga sawah teh 1000 meter digeser ka belah deui jadi 1500 dijual bisa bae harga sameterna 1 juta lamun kitu 1000 meter harga 1 juta cepet panci pede suara cepet bodoh aing nganengel kasugih teu bisa ngitung tuh tambahan kuari tambahan ku geseran 500 jadi 1500 kali 1 juta cepet lah tetep hese 1500 meter kali 1 juta berapa? 1M bener teh sebudak aing besi salah bae teh budak ngomong
anu tata dina saem jadi saem setengah kan di dunia mah nya bisa muyah mae taruhlah meuli mobil bisa jadi meuli Lexus misalnya atau meuli Fortuner misalnya bisa meuli Kijang tambah jeung imah hahaha paes ya dikongkorongkeun ka sia mangkaning lain 1 meter 2 meter 7 lapis langit kali 500 meter jehey emang kumaha kuari sakadar menikmati Fortuner belah dituna menikmati Lexus atau baby Ben merenyana miliaran mah atau aku hari mah boga mobil anu okos eta teh anu kitu teh naon karana ta naon ngaranna nu mobil perang teh perang lain naon lain meuli Hammer lah nyana dan lain sebagainya ngeunah bae ku hari hayo sia di akhirat sia ku Allah geus disiapkeun tadeuh dikongkorongkeun ka nyana ayo sia lurah kongkorongkeun ka lurah aduh cak lurah teh nya berat ya aing masyarakat dikongkorongkeun ya Allah ya Rabbi eta aya Ki Haji deui nyeser Masya Allah macul-macul teh saeutik bae sajeungkal mata sajeungkal doang tetep dikongkorongkeun bae aduh eta budak Ci Haji ya teu meunang cupat-copet cukat cokot dan lain sebagainya ngarusak harta 2 ifsadul mal nomor katilu ifsadul kitu ansab turunan mantap kudu dijaga ge kuari urang lamun nyaritakeun di Indonesia geus hese jasa nyaritakeunana kamari ieu mah keur kuraletik masih keneh itu perzinahan teh ngan syukur di kota besar kuari barang loba kontrakan di urang Masya Allah hese nyaritakeunana geus hampir kabeh sih henteu beureun mun dipresentasekeun nu zina jeung teu zina loba anu zina ndeu kumaha atuh matak tinggal nunggu azab baik loba anu kakula cerik kunaon cerik mbak ini cina saya hamil atau hamil si nangis yang nggak ada bapaknya emang kemana bapaknya mati tak apa bukan nggak mau tanggung jawab terus kesini nangis mau apa siapa yang mau nerusin siap dibawa baik ke pondok gitu ya ya kayak kos gitulah dibawa ke dia tuh ceknya nama meren coba tuh tolong santri mah seorang dia goblok meren santri aing diteneruskeun burung coba eta nanaon geus teh isin ban kuari mah awewe ka imah araramil anu 5 bulan nu 6 bulan careurik nya ceknya nu tanggung jawabna endek dikumahakeun aju kula kumaha tuh jawabna kos gitu ayo kumaha terus baca-baca gue sok lalagaan aja kos gitu iya lah sapira jeung jelema kos gitu nah iya wahar ansab turunan geus dirusak kunyana engke eta ketepuguh binna pan bin saha pan aya turunan mah bin anu cara Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kan geuna Muhammad bin Abdullah bin Idrus tuh mantak Masya Allah Kangjeng Nabi mah pan itu naon karangarana sanajan di zaman jahiliyah tapi Kangjeng Nabi mah aman tina persidahan zaman jahiliyah tuh ieu zaman kuari di karumah binna teu puguh bin saha binti saha kuari geus lain lalagaan loba jasa kiai cenah kula keur nikah jeung ibuna ieu harita geus hamil 2 bulan kukula ditikah tah ieu kumaha cenah anakna ieu sedengkeun awe sanu ngawalian lain saurang lain 2 urang kiai kula bakeur kawin jeung ibuna ieu jeung emakna ieu budak kula eta ibuna geus hamil cenah sabaraha 4 bulan dihamilan gosa kukula tangkorak sia meureunana lain saeutik jasa geus ku sebab kalobaan teh jadi kula ge malik naon kitu ngaranna malik deuk utah deui bulo bajasa ieu mah ya Allah ya Rabbi sekitar Pasar Kemis sekitar Cikupa sekitar Sepatan geus abbalaya ieu nu kudu dijaga sing hade turunan tuh stilu nomor kaopat akal ndeu kumaha tuh akal kuari dirarusak kuari di SD keneh geus mabok SMP keneh geus mabok SMA mah komo kuari kitu di universitas mahasiswa mararabok
eta kapan bakal jadi calon pemimpin negara urang kuarina dimimitian ku mabok nu mata ketika jadi DPR teh eta teh DPR mararabok ketika jadi bupati jadi gubernur mabok ketika jadi presiden kokoloyongan mabok deh kubaha jehehe jak kuarina ge kos kieu nu mata Amerika dek rusak Indonesia sangat sulit luar biasa diakui kesulitan untuk merusak tatanan Indonesia teh lain lalagaan hasil Amerika ge nyada geus musyawarah deui jeung syaitan rajim hese ieu deuk rusak Indonesia teh hese ya ternyata dengan 4F 1 food makanan nomor kedua adalah fashion pakaian nomor ketilu adalah film nomor keopat finansial perbankan opat pe eta lah nu bakal ngarusak paksakeun mulai tina food makanan-makanan ti mimiti es bonbon datang ke Supermi datang ke berbagai makanan-makanan disisipan ku Kristen ku Yahudi make bahan-bahan kimia anu bakal ngadolkeun kana otak anu bakal nurunkeun kana kadar kecerdasan otak anu bakal kadituna manehna menikmati tentang makanan pongke ka Al-Qur'an pongke ka kalam-kalam ulama pongke ka akhirat melalui makanan ti orok kene geus dibere makanan mah baheula mah pan urang keur leutik makanan teh menang nyokot ti kebon cau dicokot haji cau terus dipanaskeun teh di naon ngaranna disepan terus ku makna dikerokan make sendok didaharkeun ka urang asli kan cau menang ti kebon ya Allah ya Rabb kuari geus ditah nyusuan ku sorangan ge geus embung geus aya kuari mah lantaran geus teu butuhkeun ASI kuari mah geus teu butuhkeun susu ibu teu butuh geus aya kuari mah geus neuk make susu naon aya neuk make susu embe aya neuk make susu onta aya neuk make susu sapi aya susu kebo ge aya matak gede tetejeh bae sebab tadi make susu sapi atuh jadi geus gedena kos sapi nyurudug bae iya putar nomor kahiji teu karasakan ku urang dirusak emang lalagaan eta pajar lalagaan lain bebeneran eta teh menang musyawarahnya na. Nomor kedua fashion pakaian-pakaian nu baheula mah pakaian teh atuh nang produksi urang asli menang urang anu ditimbulkeun tuh di mana di Palembang make kotrek tenunan itu asli daerah nah manual kemudian atuh di Jawa kitu kene terus ke NTB hasilnya kan bagus serang melalui Jepang terang melalui arang asing dibuatlah sedemikian rupa geus babahana make kimia ditambah deui ku ari potongan-potonganana terus diedar-edar ke jelema di kabongbroy ku eta nomor katilu nomor kadua nomor katiluna film baheula mah film teh kudu ka gedung film terus diayakeun TV film ditayangkeun di TV ku hari mah di HP unggal detik anak geus kieu bae anak kotek mana ngagerokeun Dewi kotek Dewi ka dieu sakedeung kotek geus maraheun mana sia naon ieu mata di deuleu ih eta mah susu heueuh mah coba mana le tolong teu mana deui goblok pan tadi mah marah bari babarengan ih tayangan naon eta mah barang film geus kuari mah dibawa ku budak SD terus film ka mamana iraha hayangna terus bae aya nu emakna geus dibonggolan bae titah meuli pulsa euy budak kajen teuing teu dahar mah asal meuli pulsa cak cenah teh blon teh cak ayo coba kuari ayo coba ku sia rasakeun kuari 10 tahun ka hareup bakal pikumahaeun ieu kakara kuari ambal aya geus kos kieu tatanan nu mantak cek Gus Dur belum siap sebetulnya Indonesia belum siap untuk menyikapi era globalisasi Gus Dur dah ngomong lain can siap naon soal kabeuli mah kabeuli tapi siap untuk mental bangsa Indonesia
Nah, tingkatkan ku ari atuh pondok pesantren, tingkatkan atuh ku ari pengajian, ditingkatkan lantaran kiai nage resep dalam film atau aya aturan ceramah mawa HP pan kiai nage. Saudara-saudara, mohon maaf. Oh iya, saudara-saudara sekalian, oh mohon maaf. Oh, mending digantung kiai kos gitu. Saya ngajak pada nge-HP sih gantung habak. Engke mah mun aya kipodoli keur ceramah nge-HP gantung. Atuh naon? Keur ngaji HP, keur ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Atuh wayahna bae kiai. Mun aya nu ngaji mingguan ge make HP bae tolol teh kiai. Keur ngaji ge. Oh iya. Bentar sebentar lagi. Oh iya, setengah jam lagi lah. Oh iya. Ayo. Kiai bolon itu kiai. Atuh aya na bae kiai, hai HP, ku aing sia ditenden heula. Selama 2 jam aing dek ngaji, ulah gaganggu aing sia. Ya, kecuali aing mau ngaganggu sia. Iya geus merajalela ka kiai-kiai keur ceramah nga-HP. Geus puguh di kantor mah atuh keur musyawarah nga-HP, geus kitu keur ngaji nga-HP keur salat. Keur salat HP di dieu. Jangan jelek-jelek usah sai gitu. Geus blon. Eta kiaina tuh komo santrina. Gusti Allah deuk wahai. Makanan, pakaian, kemudian atuh ayeuna mah kitu ngarusak teh setelah makan film. Nu ngarusak akal kuari dengan berbagai mabok atuh kuari mah jadi proyek di Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, urang ngadenge keluar ti luar negeri datang ke Indonesia, ti Palembang datang di mana jadi proyek atuh ayeuna mah. Ganja ti Aceh kirim, emang eta ganja sakumaha dikirimna ti Aceh ka dieu, sakontainer emang sabaraha gitu. Beunang ku polisi di naon ngaranna di Bakahuni beunang tayang nu beunang nama 10 kilo tah nu di jero bego eta mah nu beunangna 10 kilo nu ieu mah lulus ka ditu eta mah supaya kadeuleu bae bahwa di Indonesia aya hukum kana mah aing teu nyaho meureunana lulus ka ditu nu 10 kilo lah nu dipermasalahkeun tong-teng nu 10 kilo ge dijual deui ku jangan. Nu mantak di jero negara Indonesia aya negara siluman. Aya negara di atas negara di Indonesia emang kumaha gitu. Jalamun lain polisi anu ngamankeunana, lamun lain ABRI nu ngamankeunana, lamun lain panglima nu ngamankeunana atuh moal aman. Tapi kan laraman bukti nyatana ku ari mararabok ka urang lembur. Geus puguh gele ganja minuman dan lain sebagainya keluar ti luar negeri asup ka urang kah katangkap semu bener kadoleuna nu lulus teh sabaraha. Iyalah aya negara di jero negara nu mantak wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, make tatanan demokrasi sampai kiamat kos kieu bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Bisa nyieun negara siluman di jero negara. Hukum dengan kadeulina doang. Bukti nyatana atuh Malaya. Mun kukula dicaritakeun di Palembang emang kumaha? Mun kukula dicaritakeun di Aceh emang kumaha? Bisa disebutkan Serambi Mekah tapi jerona kebok-borokan Aceh emang kumaha? Ye kiai cenah ulah sok sambarangan aing mah teu sambarangan deung aing mah nyaho jasa. Engke heula cenah kiai kumaha? Teu kumaha aing mah di Palembang ge nyaho jasa. Emang kiai pernah ka ditu? Ulah omong pokona sia mah aing mah nyaho bae pokona. Henteu eta cenah kiai nyahona ti mana sih sok aya nyaho bae hayu bareng jeung aing ka ditu. Aju kiai ka ditu jadi jeung polisi. Aju polisina atuh polisina ge nu sok meuli eta. Emang aya sia mah sayakeun beungeut sia poin sia. Iya mah supaya nyaho sing hade anak urang maksudna. Sebab naon aya pelindungna di Indonesia. Nu mantak ganja ambalaya kuari, nu mantak gele ganja ambalaya, ekstasi ambalaya, magadon ambalaya, dumon yahrib ambalaya dan BK ambalaya. Emang kumaha lamun henteu diamankeun ku seorang ku pengaman-pengaman atuh moal bisa. Tapi kan
aman ternyata. Oh masalah jadi proyek nu mantak ge, polisi aya pagawean dibuatlah sedemikian rupa proyek polisi. Akal bangsa Indonesia 10 tahun 20 tahun ke hareup nu kuari SD marabok, SMP marabok, SMA marabok, mahasiswa marabok deuk saha nu nyekel negara. Mun baheula urang ngadenge Bung Karno ketika manehanana endek kitu merdekakeun Indonesia babaturanana ti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat wabeh kiai geus puguh para politisi di luhur babaturannyana, mahasiswa babaturannyana di ITB, kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Cianjur, di Sukabumi, di Tangerang, di Serang, Pandeglang kabeh babaturan Bung Karno. Kan geunaheun urang ngadukung Bung Karno na ceramah di Bitung kadedengekeun bae, ceramah di Rangkas Bitung kadedengekeun, ceramah di Pandeglang kadedengekeun. Bung Karno teh lain jelema leutik, ngeunaheun urang tatanan keagamaana, ngeunaheun jasa. Bung Karno tambah kuari ku Soeharto minim agama ngan nya mah boga kitu kalaluasaan hate istimewa bisa ngabangun sekian periode luar biasa ngan agama nama minim. Ketika naik deui ku Gus Dur terasa adem, agama bangun deuk naik ngan haju lengser. Dilanjutkan deui ku Megawati 0% perasaan urang mengerjatakeun agamana dan negara nama kitu-kitu keneh dicekel ku sasageja demokrasi mah atuh urusanna kitu-kitu keneh. Tapi ketika nyeritakeun agamana minim pas nu kuari tuh sia tanu ngomong aing mah henteu, aing mah ngan kikituan doang. Mana kade endeu kumaha coba, jangan supkeun kancing ge salah imahnya nama. Ge, deuk kumaha deui ya. Tapi tetap ieu negara urang, tetap jana presiden urang. Walaupun wallahu a'lam kuat atau henteu wallahu a'lam. Lantaran urang mah henteu caritakeun tentang politik di luhur. Sanajan kula nyaho moal waka dibejakeun ku ari kenyataanna bae sabaraha pabrik anu geus tutup, sabaraha pabrik anu endek dirampingkeun, sabaraha pabrik anu geus siap-siap untuk gulung tikar. Berarti kan kestabil kan. Nah, geus aya nu laporan ka kula bebeja. Waalaikumsalam. Kemana Mas? Saya pulang kampung Kiai. Kenapa? Pabrik saya gulung tikar. Oh iya udah tuh. Berapa banyak? Ada 400 mah katanya. Geus aya nu bebeja ka kula hiji taba gulung tikar kurang modal meureun tah mah. Ya deui can kebal deui meme haol, geus bebeja deui ka kula habis haol mah saya mungkin enggak bisa ngaji lagi Kiai. Kenapa? Pabrik saya katanya tutup Kiai. Kenapa? Enggak tahu lah tuh pabrik tutup. Berapa banyak gitu? Ada kali 1000 mah. Loba amat. Terus kabelah dina makin mabelah dina. Kula seuri bae. Insyaallah ala kadar perjalanan perpolitikan di luhur kula nyaho insyaallah ngan moal waka dibejakeun. Moal waka keur mubujuna dahsyat-dahsyat na ayeuna. Wuy. Keur mubujuna wallahu a'lam. Nah, Prabowo geus dipanggil geus 3 kali pertemuan Prabowo. Kemudian atuh ayeuna berbagai pertemuan organisasi di luhur geus mulai, organisasi Islam geus mulai diperkuat. Kamari Rebo di Yogyakarta mengarah engke ka Jakarta. Kan keputusanna tetep bae engke aya ti para ulama-ulama. Mantak kula ge rada kaondang saeutik. Ieu beuki kaondang. Ulah kaget atuh sia. Ge kaondang ge pelebah mana jeung deuk naon heulanan. Sia mah haju kaget bae. Kaondang teh buat teuin menteri pae hayang nyalateun. Tapi nu jelas wak seperti kos gitulah. Geus aya hawar tah. Nah, eta mah urusan demokrasi mah tugas kitu bae. Nah, ieu aya negara di jero negara siluman. Ulah dikira di Indonesia satungtung negara demokrasi kieu bae. Aju kiai hayang ngarobah, aing mah teu deuk ngarobah, nu jelas make Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islah
hiha negarana dek bentuk negara naon bae lamun sia ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Al-Qur'an adem ulah rek ngarusak di muka bumi dengan persyirikan dengan permaksiatan sabada tatanan bumi ieu manusiana diberesan ku Kangjeng Nabi ye ulah sok dirusak ieu tah 5 tadi sing hade ulah dirusak 1 awak ulah dirusak sampai pembunuhan 2 harta ifsadul mal 3 ifsadul ansab turunan 4 ifsadul ukul akal 5 agama ulah dirusak agama teh beunang Kangjeng Nabi boh perang dahsyat Badar Uhud dan lain sebagainya urang tinggal neruskeun karena loba loyalitas di Indonesia teh muncul lah sampai agama-agama nu aya di Indonesia lalu asa non muslim minoritas tapi nyana bisa tolak cangkeng mayoritas Islam tapi seakan orang namu di negara orang sorangan kunaon eta ku sebab leluhur urangna nu nyekel negarana ti mimiti lurahna datang ka camatna bupatina gubernurna terus sampai ka luhurna henteu boga agama anu kuat sehingga agama teh dianggap mainan ku nyana pek bae neuk kios kitu mah kula sakadar nyaritakeun seperti kos kitulah di Indonesia da buktina ketika urang boga masalah tentang agama minta urang perlindungan nu ngalindungi berarti kan kesulitan di urang mayoritas Islam tapi urang jadi tamu di negara urang ngan keur carita mangga bae deuk kos kitu mah pek bae ngan sia ge bakal pae presiden bakal pae gubernur modar, bupati koit, camat mah pararae ieu ge caritakeun emang kiai moal pae aja aing pae sarua dan aing mah pae teh geus siap jasa aja aing mah emang siap gitu atuh siap aing mah salat osok puasa terus baca Quran sekali-sekali osok je atuh aing mah siap ketika kapanggih jeung malakal maut pae ya pae lah iya cek malakal maut emang siap teh siap emang kurang geus rindu ka Gusti Allah boy mantep biasa sebab naon dia tuh aya pertanggungjawabanana pikihna akidahna dan lain sebagainya deuk kumaha aja emang sapopoe kurang diaji ketika pae atuh tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti jatita salat geus puasa geus haji geus eta cenah kurang husu atuh husuon amlah Gusti ampura bae kurang husu sautak saeutik mah tuh nyana pan korupsi aya di nyana ayo ngabangun gereja aya di nyana tanda tanganna ayo deuk bahas itu kazoliman aya di nyana ayo sia gara menghadap Allah mun teh digencet sia di aing mah henteu kumaha negara aja lain negara sia negara urang kabehan turun temurun haju sia zalim rasakeun sanggeus modal sia sakitu doang aing mah jeuh cek di dia lagi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek rusak aranjeun kabeh di muka bumi dengan berbagai persyirikan jeung permaksiatan nu matak sekuat tenaga urang larang ketika aya persyirikan jeung permaksiatan wayahna di lingkungan lembur urang teh urang papada peduli ketika aya nu mabok wayahna tepak ketika aya nu judi wayahna tepak ketika aya anu nanggap orkes wayahna urang datangan deuleu lamun biduanana rada bagus atuh terus antepkeun ku urang lamun biduanana nya hideungnya jore nya sorana jore maning turunkeun acenah kitu amat nu bagus tu jore eta adalah permaksiatan mun bisa ku urang rada dinasehatan ieu geus rapi meunang Kangjeng Nabi ba'da islahi wad'u khaufan wa tama'a wad'u jeung ente ngadua ranjeun nyebut ka Gusti Allah ka pangeran doa ka Gusti Allah di samping tadi 2 syarat tadarru wa khufyah ditambah deui khaufan wa tama'a nomor kahiji kudu aya sieun ka Gusti Allah tina siksa Allah nu ngabangkitkeun semangat urang ibadah lantaran aya neraka timbul ti sanubari urang mun aing teu salat asana ka neraka jadi motivasi neraka
mulailah orang ngadoa ka Gusti jauhkeun abdi tina neraka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ajirni minan nar eta motivasi ka khaufan sieun tina siksa Allah lantaran karasa kurang kapetelan ku seuneu rokok bae ge mane jajale penganan komo meureunnanan seuneu itu khaufan sieun ka siksa Allah jadi pembangkit semangat ibadah ka Gusti Allah makin mantap urang coba inget ngaji asieun ka neraka khaufan watoma jeung aya harepan deui nu salat bakal diberes senyum ge bidadari kajeun teu numpakan ge asal diberes senyum bae cukup ku senyum doang ge kadang urang numpakan bidadari ku senyum da ge weh cak aja penis sejuk hatiku ku senyum doang geus kajeun cak aja penis aing teu kudu ka sorga teu kudu numpakan sia aing mah di lawang sorga kieu ge diberes senyum bae geus ngeunaheun jasa geus ngiuhan di tangkal kayu bae di dieu geus hareupeun sorga aya tangkal kayu asal liwat senyum bidadari asal liwat senyum bidadari geus cukup aing mah geus kos kitu bae geus sekudu sare jeung sia aing mah senyum bae ge pan urang mun neuleuh awewe geulis ku senyum da aduh masyaallah matahari yang terik ketika aku melihat senyummu teduh rasanya waduh tuh caknya ada gombal cenah ya Allah ya Rabbi atuh komo bidadari gas bidadari geus teu kudu kumaha asal liwat senyum geus cukup engke ge nyana ge rinduan ieu ka urang ceuk bidadari Gusti ieu eta saha abdi asal liwat jana senyum kula senyum asal liwat jana senyum kumaha mun kula diajak kan kitu pagi. Nah, orang kayak ngajak mah gengsi. Di surga kita tetep aya gengsi kan. Tapi lamun diajak akunya sini. Cak bidadari aku dipersediakan oleh Allah untukmu. Silahkan nikmati tubuhku. Waduh. Hah, siapa masuk ke mana bae? Ieu keur nyarita tomaa, ieu mah maksudna ieu. Aya pembangkit listrik ieu. Tomaa ieu maksudna aya kahayang urang lamun tadi semangat juang ibadah urang lantaran sieun ka neraka rempan aing lamun teu ibadah beusi ka neraka khaufan kuari tomaan min rahmati deuh lamun aing teu ibadah atuh moal meunang aing tuh surga jeung bidadarina ku aing kuari mah deuk ibadah ka Gusti Allah dengan harapan hayang bidadari di surga Allah. Tuh kan jadi semangat orang nu mantap kudu saimbang khaufan jeung tomaan teh cek bahasa dina tasawuf mah antara khauf jeung roja lir teu beda jeung manuk jangjangan jangjang manuk nu aya di manuk ketika stabil dua jangjang nyada bisa hiberan ka mana bae kitu keneh urang di jero hate urang aya khauf jeung roja yakni toma seimbang antara khauf jeung roja jeung toma urang bisa ibadah dengan mantap ka Gusti Allah salat Allahu akbar di jero hate urang aya khauf jeung aya toma ketika ditanya kunaon dia nu mantap salat sieun ka neraka kunaon sieun mantap salat bae hayang ka sorga sieun ka neraka jeung hayang ka sorga sarua 50% etalah ibadah anu handap ibadah nu teka ibadah jelema bersyariat mah kos kitu bae mun ditanya ieu papais aya naonan oh ieu mah aya cauan oh cau sadegeun urang hobi ka cau di dahar ku urang sia keuna teu ngadahar papais bunga ieu mah teu resep ka cau emang unti tah aya ieu make unti tah oh ieu unti nyana ngadahar unti sia teu ngadahar emang udah aing mah caun teu unti teu emang resep kana naon aing mah resep teh ka jerona lamun aya ieu anta naon ngaranna anu amis teh susu mun aya susuan jerona ieu aya teh susuan roti mie masuk di dahar gunyana disesuaikeun jeung kahayang-kahayang eta kan ngaranna orok nu kos kitu mah orok dukos itu makanan-makanan teh ya lain maksud seubeuh tapi maksudna hayang aya nu dipake karesep jerona makanan nah eta jelema-jelema nu kos itu ibadah kos kitu teh ya ieu dikhawatirkeun tetep ka sorgana nu kos kitu mah sebab boga kahayang ka makhluk lain ka Allah
taekeun ku urang lantaran urang geus salat bae umur geus kolot kamari mah salat teh urang teh sieun ka neraka hayang ka sorga sieun ka neraka hayang ka sorga tingkatkeun ku ari mah aya urusan sorga jeung neraka mah jatah mah urusan Allah mending ka Allah na nu nyieun sorga jeung neraka adapun deuk di ka sorgakeun deuk di ka nerakakeun kumaha nu nyieunna bae abdi mah hayang ka nu nyieunna bae ieu mah ngomong takos kitu ngomong mah babari pelaksana mah pan hese atuh hese pelaksana mah ngan ngomong doang atuh unggal pidato ge bisa ngomong mah kos kitu tapi pelaksanaanna coba di jero hate urang rek teu hayang ka sorga teu embung ka neraka teu embung ka neraka teu hayang ka sorga hiji Allah ta eta teh lamun boga kos kitu tah urang tekad di jero hate wali ngaranna sia ibadah bae mun hayang entarna naon bohong henteu deh bohong saya ka surga ente sapira surga itulah makhluk-makhluk kayana dadamelan Allah sia sieun ka neraka mimbung sia dek dibeulem atuh masalah mah dibeulem aja kudu bogana ieu acana dibeulem diasur-asur atuh los bener sia masuk aju kos kitu sia dek eta lamun ku Allah di ka nerakakeun atuh maknya Allah ngararakakeun mulai tah geus ada turun maknya geus ada turun tah rada sieun ada ge sarua maknya Allah tega ka aing ngararakakeun je atuh sapira sia ulah-ulah sia wali ge wah di ka nerakakeun maka neraka tuh sapira sia mah wali lain kiai lain sapira tukang toge heuh nya aduh sia salat bae embungan nerakanya kitulah kira-kira turun berarti kan aing nu asli mah lain kitu sia kudu dia ibadah bae ka Allah aing mah ka Allah sia yang ka surga nya teu moh meureunana sia embung ka neraka henteu nu bener sia ieu bener aing mah kajian kuku mah ka Allah bae lah sia mah kajian kuku ge bohong ih aing mah kieu aing hayang ka surga aja aing mah teu pantes di ka surgakeun sapira aing di ka nerakakeun atuh meureunana pantes ba pantes bae ngan sabenerna mah aing nyeri ka neraka mah tah jadi bae ka Allah we nyanggakeun adapun deuk mana nama kumaha Allah bae eta teh asli di jero hate wali eta teh geus we jadi ibadah sedekah geus teh hayang ka alam teh hayang nanaon salat teh hayang ka alam teh Allah tah eta teh kan kudu diurus melalui thariqah nu kos kitu teh supaya bisa kieu urang hirup teh Gusti sapira abdi atuh jata tadina ge eueuh haju aya diayakeun ge ku Gusti berarti abdi teh nu Gusti haju abdi hirup ku ari sapira hirup abdi atuh jaya teh aya hirup teh aya nyawaan bae sedengkeun nyawa ge ditempelkeun ku Gusti mun ku Gusti dicabut meureun abdi panyanggakeun sadaya-daya sapira abdi atuh Gusti harta-harta abdi mah urusan luareun abdi janu Gusti keneh loba nu sugih di cara rabut mah jasa rusah bae atuh komo abdi nanaonan nyanggakeun sadaya-daya sehingga sapira abdi Gusti lah abdi mah nanaonan ngarasa nanaonan terus makin hari makin nanaonan rasaan diri makin nanaonan Gusti sapira abdi jawayah paeh mah paeh bae dek diabdikeun diri abdi ka Gusti cak Gusti salat cak Gusti puasa cak Gusti haji cak Gusti perang abdi dek disiapkeun demi ngaladen ka Gusti sapira hirup abdi atuh Gusti jangan teu perang ge wayah paeh mah paeh bae geus bae ku eueuh nilean eueuh hargaan eueuh kaluhuran diri abdi perasaan ku handap-handapna abdi dek ngabdi ka Gusti jam sabaraha titah Gusti abdi siap ngalaksanakeun andai kada kudu perapai di medan laga kudu kahook diri abdi nyawa tarohanana nyanggakeun Gusti abdi mah hayang ka Gusti wungkul pan eta ngeunaheun jasa talamun geus kos kitu hudang tengah peuting Gusti abdi dihudangkeun ge ku Gusti haju tiris ge nang Gusti abdi deuk garingkuk deui nang Gusti dia tolol beureun sia mah cenah dek ngabdikeun eleh ku tiris dicoba urang udang peuting ku tiris dicoba udang peuting ku panas dicoba urang teh ku sehat dicoba urang ku gering hayo sia lamun endek ngabdikeun diri sia ka aing ngarasa diri sia nilai ngarasa diri sia pangkat coba ku aing dek dicoba sia hayo kaingkeun coba urang keur sehat na Allahu akbar dibereh-bereh sales basa etik
cek pamajikan ka masjid emang sholat subuh boro-boro ka masjid sholat gencan emang kunaon moal sholat teulenan nyegering emang kunaon bongan Allah mere gering ka aing tuh ngabongankeun ka Allah pantolol tan teu tuh urang mah kos kitu bae nah tak wali tah malah mengiskan ka Allah dak wali ngaranna segala rupa geus ka Allah nah ulah rek garusak anjeun di muka bumi dengan persyirikan dengan permaksiatan sabada dirapihan ieu ku ayana rasul-rasul diutus ku Gusti Allah terakhir utusan Allah adalah Kangjeng Nabi wad'uhu doa maneh ngadoa maneh ka Gusti Allah ka pangeran dengan syarat tambah dua khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin sanyana rahmat Allah teh qaribun deukeut minal muhsinin ka jelema nu nyieun hade urang kuari teh ngaji urang kuari ibadah deuh nyieun kahadean tinggal ngalengkah doang ka rahmat Allah keur carita rahmat Allah anu hakiki ira Gusti atuh tinggal sakedeung mana geus kadeuleu ku waliullah mah rahmat Allah teh dibentukeun sorga ku Gusti Allah teh ngan teu hayaaneun ka sorga hayang ka Gusti na bae rahmat Allah teh qaribum minal muslimin dekat ka jelema nyunin hade jelema nu ibadah ka Gusti Allah maka rahmat Allah teh deket rahmat Allah teh kanikmatan Allah deket teh iraha kahalangan ku paeh doang ketika paeh tek nyana ngalengkah ka rahmat Allah. Masya Allah, ya orang kuari ngaji, terus sholat, terus puasa, terus zakat, ayah fakir miskin bere, ayah yatim piatu bere, anak pernah kurang, orang ibadah tentrem ka Gusti Allah, eta ngaranna orang muhsinin nyin hade. Eta teh deukeut ka rahmat Allah, nu ngahalangan antara urang jeung rahmat naon? Hirup. Ketika hirup urang dicabut paeh ngaranna, urang ngalengkah tek ka rahmat Allah. Di dunia mah carerik pamajikan cerik anak cerik murid cerik kabeh tatangga carerik kabeh yang cerikan kadedeh kanyah jeung sajaban nyana nu dicencerikan keur seserian di rahmat Allah. Masya Allah qaribum minal muhsinin deukeut ngan kahalangan ku paeh doang paeh trek nyana ngalengkah ka dieu ya Allah ya Rabbi nu mantak lamun jelema nu luhur jasa mah akidahna imanna ketika dititah perang teh siap naon sebabna paeh trek ka rahmat Allah paeh trek ka rahmat Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin tanu mantak sanajan kukumaha ge tetep bae urang ngaharepkeun rahmat Allah jeung rahmat Allah teh deukeut jasa ka urang tinggal urang kuari mempersiapkan diri untuk masuk ke rahmat Allah nu dihalangan ku paeh samemeh urang paeh siap-siaplah urang ngalobakeun nyieun kahadean supaya urang asup di golongan muhsinin lantaran nu deukeut kana rahmat Allah mah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diasupkeun ka golongan muhsinin sehingga urang aya dina rahmat Allah urang balik aya dina rahmat Allah urang bakal kana rahmat Allah babarengan jeung ahli-ahli rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jamil